Pareok pangomekeun motor aing. Aya naon anjek datang-datang di gubrak-gubrak itu nih. Aing ge aneh, ujug-ujug enggak hirup pan loyok. Digujus-gujus teh ku aing teh pangomekeun. Udah motor buruk tuh badan. Aing keur nyakakeun anu ieu mah kaboro ayeuna. Aing heulakeun ye, aing mah tayang nyahonan naon. Heulakeun buru. Nu aing heula. Aing perlu ekindit. Heueuh atuh heula teh lawang. Ku aing di waktuan. 5 menit kudu beres heuh. Beungeut sia hurung paling tampiling ngeuran. Aing naon aya nu teu hadana marukankeun babari pisan ngada motor teh. Nya aing teh nyahokan maneh nu bengkel nu kudu nyaho. Aing 5 menit kudu anggeus mah aing shoot di aing oge. Pokona sagancangna aing ek mandi heula. Soalna aing ek indit. Heh, Kalau mungkin sadaya anterkeun. anturkeun heuh. Aing ek mandi heula anturkeun alus kitu. Nya ke dibayar ku aing di imah. Heeh, asal ulah nganjuk. Moal aing loba duit, aing mah kaya. Gila, kabel busi, resot ke si kunyuk laku amuk dulu kelaka singkang. Panganterkeun juga tuh da manehna rek indit teh nah. Panganterkeun ka mana? Ka imahna. Lamun nanyakeun sabarahan 100 ribuan gitu, Jik. 100 ribuan, kayak 50 hewang, Jik. Ganti naon we 100 ribuan? Bah, Jik pokona mah. Ieu ka imahna. Heeh, Jik anterkeun. Bongan biasa kita nganjuk bae, Jik. 100 ribuan kita yang nyaho. Berapa hewangnya? Heeh. Heeh. Lontar. Manggih motor. Si Maldo yakin nganterkeun motor heula teuing. Ka mana? Cina kalau udah beres diantarkeun, tapi tidak terojol-terojol. Ya aing karek mandi ka kekesangan deui. Harus disusul ini mah ka bengkelna. Ada? Naon Mang Jack? Mana motor aing? Nah motor aing kumaha pan tadi kan dia ada nunggu si Paisa. Diaturkeun kumaha aing kana kuat anjing. Geus mandi geus dandan geus kumaha tapi ka aing kesangan deui ieu. Nah kan dia takara balik si Paisa. Wah anak kana bawa si Faisal teh. Faisal. Ada kan? Yang aing rusuh ieu janjian jeung Ada rada. aja dong heula tidak hade tadi geus hade. Janjian jam 1. Faisal. 1 kurang 5 sia tadi 5 menit deui bae kamu tuh. Teu ngajendok geus sakeun Faisal ka dieu kuat. Ka mana si Isal? Aing mun nepi ka gagal percintaan aing jeung si Lana eta. Aing Percintaan naon atuh percintaan aki-aki percintaan. Si teh aing teh boga di ngoras teh madoyo. Adia. Mama, nah ieu maneh motor Mang Jack ka manakeun pan ieu cenah. Mana Sat? Acan kitu mah. Acan, nah balik nanya ke aing. Aing maneh nganterkeun ka mana Faisal? Lupa. Bida urang tadi handap ku ke ngompol. Sok jujur lah kumaha, jujurna. Caritakeun biologisna kumaha. Keur ngompol kumaha aing maneh? Urang teh panek asup pisan geuning ka Agang Mang Jack. Tuh euy. Kayak ngompol heula, pas ngaliuk motorna geus eueuh. Nah, sia kumaha, isukan aing teh geus dibikeun. Motor aing ieu langsal. Ubah. Ieu bener. Sing bener lain teh angan atuh kusa. Nya teu beuteung nyaho kusa-kusana mah. Siapa kuasa ketuk atuh di kita sakitu wae. Pokona maneh duaan ku aing bisa ke napasal berlapis-lapis. Kahiji, sia geus gagalkeun percintaan aing jeung rada. Kadua, maneh geus ngaleungitkeun sal motor aing ku diomean. Oke, heula atuh sabar sugan ka panggih. Alamat tuh Mang Jack sabar. Kalem-kalem sia teh. Pokona mah aduh aing teh haja kal momean di bengkel maneh badoyok. Aing hajakan-hajakan aing motor mah geus hade. Pan heueuh nu gelona teh membawa motor Mang Jack. Oh, berarti motor Mang Jack teh dibawa ku nu gelo, Mang Jack bukan salah berarti ku nu gelo eta. Sia dari malika aing boga salah kanu gelo. Lawan hubunganna sia teh si dicisa tah tidak terapti. Di mana oli ieu teh? Tadi di gang anu ka Imam Mang Jack. Ya benar di dinya. Awas ya Sal, mun tepi ka leungit motor aing eta kudu gelo tepi ka rusak. Ku aing dituntut maneh sal jeung bapak maneh. Aing maneh. Tulungan yo mah. Motornya tuh. Ayo tulungan yo. Ya ayo udah yo. Motor aing ye. Ya udah. Sia ngaruh suka motor teh. Udah aing makan itu kan yo. Lu gelo. Tuh awas. Motor aing. Apa?